Anjing, aing teh geus lila teu boga kabogo euy. Kumaha ieu teh paduka raja euy, solusina ame urang boga kabogo. Tete lain ngabangus kitu hungkul neangan. Neangan pugu hese. Turutan atuh ciga aing. Saeuna aing mah teu boga kabogo. Bisa cerot malam minggu. Anjing. Yo aing ulin jeung suluh neraka euy. Ngabangus aing. Kalah nurutan euy. Aing dipengkor se eta suku ku aing. Hah? Aya udud geningan euy. Ieu mah alus ke karuhun. Mangke heula anan. Urang heula. Siap. Lah. Hiji deui. Urang tengmen ya. Oke teh. Anjing. Tengah modal mawa ka dieu ngan sabatang. Karuhun ye hayang udud. Karuhun mah make jarum filter jeung kopi hideung. Aduh. Karuhun mah bakal anteng didinya teh. Bae atuh da ieu mah karuhunna oge aing. Tengmen we, oke. Atuh sok. Indahnya kebersamaan itulah. Pik, dagoan di dieu heuh. Ya. Urang rek bang siar udud. Nih HP yeuh si Maesa Birawa. Siap. Denari mah euy. Maesa Birawa. Bae ku si pikir we heuh dijaga maneh. Urang rek belang siar udud. Yo. Siap ku aing dijaga. Dagoan di dieu heuh. Sial lamun teu ka dieu deui. Diteungeun sia ku aing. Kieu rasana ditinggalkeun kawin teh. Dunya ge asa poek. Anjay. Leles gitu sigan geus cair. Marwah cair. Bagal nu aya. Nah, ngabagel. Pan geus panggih jeung Teh Diana. Heuh papanggih. Ngan di luar prediksi. Lain mere nu amis tiis anjing. Nu pahit teh alabatan Batrawali. Maksudna kumaha? Urang mah teu ngarti. Mana apa? Apa yang terjadi pas aing ketemu sama si dia? Kumaha kitu? Sugan mah dek mereka bunga, ka aing ngajakan papanggih teh. Sing horeng manehna dek ngabejaan, manehna rek kawin. Rasanya pan anjing banget. Oh my god. Aslina eta. Kawin jeung saha, Mang? Jeung si Ari salingkuhanna teh ya. Oh, cing sabar weh. Da hirup mah teu samulus pingping anya Geraldine. Pasti aya payukna. Naon sih ieu maksudna leungeun? Lepaskeun kan? Lamun aya kamera, aya batur jadi fitnah deh. Pabeulit ngomong teh. Fitnah naon? Eta sia leungeun nangkep aing. Radi sangka homo deui. Radi itu tuh cicing teh. Dina tempat maneh. Ieu mah. Mau udud teh maneh? Wah, pugu ka dieu teh susuganan aya udud. Sia mah modal apa nganyot tuh wungkul hirup teh.
Ya, Udud. Siap lah. Ci, 2 kilo. Nah, kur goceng. Kegocengan seteh. Mama ya tuh mang. Kopi wae 2000 sagelas. Aing mah teu nitah meuli kopi. Nitah lagi meuli udud. Gawat seteh. Saha di nelpon? Si Dewi tara-tara nelpon. Halo Wi, Ker di mana maneh? di jalan rek ka warung. Ka warung. Heueuh ka warung. Rek naon ai maneh? Nangon domba. Nya meuli kopi atuh. Antar ka simpang lah. Ka simpang. Maneh di mana kitu? Di imah urang mah. Di mana deui atuh? Iraha balik. Kamari. Burulah si kaburu hujan. Siap. Mau oleh-oleh teu? Heeh. Engke dibere. Atuh kela urang meuli heula kopi. Ah, lila. Kewe kopi mah kurang ditraktir. Siap atuh. OTW-keun ayeuna ka dinya. Heeh, sok buru. Saha deui ieu nu nelpon? Speak, man. Halo. Halo. Si Hideung di mana? Nyar udud teh meuli Laila ting cikeun neangan jodoh. Emang babari nyar udud teh? Aguan we di dinya. Tinggal ieu si Mahesa Birawa lewehan susu. Cegewat ka dieu sok dulu. Si Minta jodoh oge ka batur. Ieu jelema kurang seunang. Susuan ku sia kehet ah. Halo. Halo. Halo.